Mak, mak, magang jadi gelo. Mak, ayo orang dahar yuk. Itu nampak naon sih, mak? Mak, aing kudu kumaha ya ampun, gara-gara aing, mak. Coba kumbaheun loba, dasar sapu deui ge ah. Mak. Mak. Eta nyonyo naon sih geuleuh tai kotak tong diuapkeun, Mak. Nu gelo. Gelo we. Kumbah piring heula ah. Aing mah jaba kumbaheun loba. Mak kos gitu deui kos nu burung. Jaba teu boga duit rek tambah oge ah. Ngejo deui ah. Ampun dah hirup teh. Udah ge mama penyakit dijieun. Mak, sing eling atuh, Mak. Sing karunya ka anak, Mak. Nyonya naon sih mah teh kotok tong dilebok. Ah. Capek dah kumaha ngubarana meureun ieu teh. Duit teu boga. Ayo, hayu buru dahar. Hayu geura dahar. Kita ngomong naon beta kaprak-kaprok wae pas nu burung. Ku aing mah keur ngejo ieu teh, parung wae di seuneuna. Mak, cicing heula nya, arek neangan duit heula nya, Mak. Mak. Yeuh, buru kajero heula hayu. Kajero ulah di dieu. Kajero hayu. Kajero. Cicing diuk di dieu, kadem odol nya. Ini para ruyang ah. Para rusing aing kudu neangan duit ka mana nya. Mau udah geuning ngalah nemennya. Aing kudu nyalahkeun ka saha nya geus kos kieu teh, jabat teu gablek dulur, lamun gablek dulur onam aya paku kumaha. Paling ge diseungseurikeun ku tatangga ayeuna mah. Ah. Parana segieu ampun tingan ah. Di kamarana jelema sih. Gusti, tangari ereng-erengan teh dangdanana meni kos kitu. Siriknya mana ya? Ya orang mah teu sirik lah, orang kan pasantrenan kudu sopan. Ya aing mah randa mah ulah kagok teh hidang. Ya kagok sih kagok, tapi kos gitu mah meni ya ampun eta behana ge katingali. Ya keume nah ari nu geulis mah bebas. Geulis cenah kos gitu geulis kos ondel-ondel. Ya geulis lah, emang maneh rada make tiung. Nya urang mah pasantrenan. Pantes henteu laku oge. Ya ari mana ka mana sih? Ya urang mah rek ngider. Ya urang nginjem duit atuh. Pinjem duit mah teh era, hutang maneh kan gede keneh ka urang. Yang kayaknya dibayar. Iraha ngan engke we maneh mah. Kayak panen. Emang sakeur naon si duitna? Sakeur ngajampekeun Mang Oda balik di mana mah jeung si Bella, kos nu kasurupan. Ya pusing ku maneh meureun iya, maneh mah da mumusing wae kolot. Saan nu musing we kolot. Ya maneh eta Nini Oda jadi kos kitu ge gara-gara maneh meureunan. Ya teh mah ogoane kasurupan. Ieu ku kasurupan ogoan teh hidang. Geus enek mere nginjem duit moal. Ya moal we nanaonan mere duit
kan ucan lunas. Tagih dibayar, dilakeni ika panen. Engke jeung engke we maneh mah. Boro-boro jeung mayar utang. Muruh ya bere nginjem deui ah. Oh wah. Ayo oge. Nya aya ieu mau liberekeun ka maneh. Kan kayak lalu gitan duitna. Leungit ku sia paling jadi copet. Hei, masuk mitna. Nya mah heuh maneh mah. Leungeunna panjang. Nya lamun leungeun aing pondok ka bogel meureun teh hidang ah. Maneh sok nyopetan duit kolot maneh. Kajeun asa ulah nyepetan duit batur we. Duit batur ge pernah ku maneh. Duit saha? Baju batur ku maneh dicopetan. Sembarangan wae Duit ngomong teh. tanduran kolot ku maneh dicopetan. Terus ngalah ngacaprak rek mere nginjem duit moal. Moal itu sudi urang Sari moal mah. Mere henteu wae ngomelan. Katorekan pisan eta sungut. Rek mere nginjem moal. Dasar sungut merecon. Tuh mana ka dieu setor moal. Moal. Terus gitu wae mana mah tara setor. Bejoan engke panen ah. Nagih deui. Duit. Dong. Ih, Emang ieu duit ieu urang mah loba duit oge moal saker maneh. caker sasi. Nya saker batur we nu babari diinjem manana. Mun bae kayak anu ngarawot. Paling ge sia anu ngarawon. Jual we. Teu butuh. Nah sih. Dasar jablay. Ih, dasar kuntilanak. Jelema kos kitu. Malah hayang minjem deui duit. Moal dibere pisan ku urang mah. Aing mah udah cager encan nya ieu peuting sapeuting cadekeun hees utawa we meuneu beak tilu ieu. Coba si Ayu kedeung deui Senin ka dieu deui. Nya tempo mah udah ake kedeung mah. Heueuh we aya si Ayu. Bella. Teh Ayu nagihan. Si Setor Ayu moal. moal teh lewatnya teh boh. Bisa barang urang awal ti dieu, maneh mah tara setor wae. Kan bae teh Ayu mah bageur ieu teh Ayu meuneu geulis ya, bajuna meuneu alus. Emang teu ngelekep. Henteu lah nu naheun. Meuneu kos Sembarangan maneh ngomong. Oke, ente beli ge we ieu teh Ayu di ditiung ge aya zaman ayeuna mah. Si Iem, Pak. Si Iem nya. Ayo setor ah. Ieu Iya, urang 2 minggu di dieu nya. Urang boga duit 50 di ka maodahkeun, menta cai, maodah ayeuna geuneman wae itu teh eling-eling. Cenah tadi cek si Iem amprok tadi Ya jeung si Iem. eta teh make duit urang teh Ayu 50. Emang kunaon sih tadina? Tanya kubaran si Iem sugan we eling kos kitu wae. Oh, jadi salah sasaran gitu. Ya heueuh, ieu urang Eta emang mana kadukun mana? kalen etek. Mana mah Ieu urang ge utah wae tah samping beak tilu. eta teh. Seueul wae. Terus moal setor Moalnya moal. teh, lamun teu tagih we duit urang di Maoda aya 50. Nya piraku urang nagih ka Maoda. Jadi daripada teu meunang di urang hayo. Engke minggu hareup urang ka Dede setornya. Sugan nya mun aya duitna. Ayeuna pan urang geus eueun ngusahakeun. Nya urang ge eta jeung setor ka maneh, dicokot ku Maoda 50. Mane onam teu boga duit ge aya nu ngirim masalah ki Oh maneh. nya heueuh, nu penting mah urang mah dikirimankeun bae salah kita balik oge. Tuh yang nu satunya urang kanu lain ah. Heeh, jiga ditu atuh. Minggu hareup setornya. Heeh, sugan insyaallah. Buset gayana si Ayu. Paranas banget lila tuh hujan-hujan. Bu Haji, bari ka mana Bu Haji? Pas nagihan Iem. Nagihan wae peceklik. Ya kumaha sih. Kamari mah tah geuning usum pakulian menang oge duit. Bu Haji, ngecelok duit atuh Bu Haji. Iya, bara-bara nagihan lagi teu menang duit. Ya, soalnya mah udah gini bikin kos gitu wae. Kunaon sih Bikin Iem? kos nu burung. Oh, piraku. Oh. Oh, Iem teu boga ieu mah. Urang rek jampekeun mah odah. Beak pake eta pake ngulikeun di sawah. Atuh Bu Haji. Oh, Iem. Urang kudu kumaha sih Bu Haji dulur teu gablek. Sugan kasih sugan. Nyaho can kapanggih jelema ge ka mana meureun? Urang eueuh ya mai keraya teh bere wae komo jeung maodah mah. Itu enak geus ya. Ngacaprak wae Bu Haji. Diyasinkeun sugan Iem. Urang teu bisa ngaji. Tah, maknya mana pesantren mani 17 tahun teu bisa ngaji, gadag naon di ditu. Molor malulu. Nya kitu tuh dage.
masih Bu Haji baringung sih ya. Nya iyam da ubo pisan Bu Haji ge beak pake modal Itu nyawa buka dulur teh kabeh. upak kumaha Bu Haji Sugan kasih Iis, kasih Bella sugan. Oh can ala lamprok ya arek kadinya. Oh coba teangannya lain tah yang mere eueuh. Ana nagihan teu meunang pisan. Jadi nanti kos nugelo. Kunaon mimiti geus siam. So apa jeung si Bella kamarana meureun. Liar kadukun mali kawak sorangan jigana. Makana kabatur cocok julit. Soalnya keramprok jeung Bu Haji teh mama wacai mau date jeung si Bella Oh teh. eta teh Bu Haji. Pajar teh cenah cai jam-jam eta teh cigana petas liar ti dukun ya. Oh mun ngadukunan urang. Oh, meureun da bongana manena. Duit sakitu. Entah kudunya ka kolot ya. Kan orangnya nyaah. Mumpung hirup kene bagjakeun. Nyanggeus urang rek kasih Iis sugan aya. Enjung, Sugan bogaeun duit. nya sugan barogaeun. Bener Bu Haji malah mereng nginjem. Oh, wayam teu meunang nagihan nage ai keraya teh sok Ayo dibere Bu Haji wae. koret ka urang. Nyalain koret ayo wah mah kumaha sih. Jeung kasih sugan. Terus saya Bu Haji Ayo. Itu marulu ka kolot coba eta. Kolot sampai ke situ. Itu sih nya. Apakah mari liar teh kitu mali ka awak sorangan. Paralah, imah deket kebon awit teh ah. Is, Ayu, nagihan meneh. lagian Is. Lagian geus katilu jelema meni kuat teu meunang-meunang. Lain eta nagihan meneh make baju kos gitu. Ih keur ngetren zaman ayeuna Is. Bawa abong-abong jadi rangga ayeuna mah Nya jadi randa mau ulah kagok-kagok ayeuna mah. Lain ngerakun ih. Ambe ieu dengekeun, ambe bos teh ngalirik gitu. Ya heueuh sih tapi apal meureun lembur ieu mah cara romel teh ya. Moal Ieu didenge. mah. Urang mah moal didenge arek tatangga ngomong nanaon oge moal didenge. Tuh nya bebas nya. Nyongkona ge moal wanieun kan salembur ieu baroga hutang ka urang. Mana dagangan teh teu mau Ih, mawa. urang poho wae ya Is. Ih, Engke lah nya. Engke nya. Heeh. Tadi urang geus amprok jeung si Wartiem. Nah, Nagihan malah arek minjem deui duit coba ge. kos kitu jeung naon sih duit mah. Cenah majar teh arek ngobatan Maoda eta Maoda kunaon si Is. Kamari ka dukun, manehna jeung si itu tuh si Bella. Di si Bella tadi cenah cek si Bella. Jana salah dukun apa kumahanya? Eta teh. Apa malik kasarangan kitu nya nu sok. Eta tadina arek naon sih? Eta si Iem cenah ambe hidang, ambe tongkos kitu wae, tong burung wae. Ambe pinter gitu, ambe tong burung wae. Kamu musing wae indung namanya nama apal meureun. Mana aya nu barang kuno kos gitu. Salah mau dah Ya salahnya. Jadi balik ke sorangan teh ya. Eta teh beuki. Mana ka mana ieu nagihan ka mana? Urang arek nagihan ka kulon tadi ka daerah si Wartiem enggeus, ka si Bella enggeus. Ayeuna maneh mau di situ. Naon si Is? Urang jeung gigi. Aya ka mana mah babari urang mah. Aya Ieu Is. anak urang tuh. Heeh Is. Bara Is. Urang mungkin 300 tuh. Aya keur mana mah. Tadi ge si Iem nya minjem duitnya. Urang mau dibere da soalna manehna mah ieu teh non setorna Urang mah bantu boga hutangnya. Teu boga mana mah Is. Ya Is. Is nuhun nya. Heeh. Nuhun nya. Nya geus Is nya urang rek ngeureuy nya. Heeh. Hayu Is nya. Nuhun nya. Hayu. Ayo. Alhamdulillah si Ayu mah bager. Ka aing mah. Aya panjang kayak budak tur teh. Ay mah minyak jauh-jauh menang mah itu Halo, sia mending ngonahon sasapedahan. Ih, urang geus meuli minyak ieu. Indung aing mah tuh can cager keneh wae. Piraku aing oge enggeus indung sia encan. Ayeuna aing rek nyangan eclokan. Asugan indung sia mah ngabobodo sia sugan Itu ieu. apa? Coba temponya aku sia meni eueuh nongtot acan tadi tuh. Nya aing geus meuli minyak sih deka goreng pindang. Aing bararingung sia nyangan eclokan ka saha ieu Piraku teh. ieu padahal urang mah kamari minta cai doang ngubaran maneh indung maneh
Molohok wae pusing. Cek aing teh coba emak ke kalian ete. Oh, ayeuna teh jadi kosna burung. Coba atuh mana boga jam cash da teu. Kita boro-boro jam cash dah KTP kita gablak. Dirasosnya nggak kena jelema hirup teu boga KTP acan. Nyaho nu ngarajukeun. Ya pantesan indung sia man teu meunang bantuan ti desa. Apa Nu gitu meunang? Nyieun ha iem. Nyo aing lalaliur atuh ngalalarti. Butuna teh lamun kos kieu iem aing aneh ka masih aing teu kunaon da. Ya, ayeuna mah kieu ieu sapeda ku aing dibawa jualnya. Oh, aing sapeda ga ieu 10 bulan deui kabehna 12 bulan. Nah, ayeuna lamun teu ngajual sapeda indung aing kumaha diubarana. Indung sia ge minjem duit ka aing 50. Ayeuna mah sia tanggung sapeda jawab aing. kunaon ku sia dituduh-tuduhkeun ka dukun. Sakurun masih ana daek wae. Ya mah aya-aya wae. Nya sia ongkona ka kolot joledak wae tuh Terus dah. saya enak kali itu ah. Kemana? Nya ka imah tempo, longok. Di sapeda ku aing diinjem mah. Ulah tuh ya. Teh panen mah nyo aya we nyo boga di sapeda. Tapi dumuk tuh sia. Dumuk geus ah. Ceblokan mah udah kan loba, lega. Aing nyetoran doang beukeut sapeda na ka sia. Nya heueuh, ke ku aing dijualin ke mun aya paleleuwihna bagi 2. Tapi oge nya nya. Sia teh abelet banget ah. Sesana jeung ngubaran indung maneh. Nah, ke amun dibatna harga sapeda 250 ke sia 50.000. Ki aing nyetoran. Ya heueuh, ke pan ngaranna ge diinjem ku aing ah. Heueuh nya. Tapi ke mana janjinya? Janji naon? Nya gantian teh hidang. Jadi gantian ah sia teh menyusun banget. Tapi janji jeung ngubaran masih ya. Heeh, ke panen bulan silih mulut. Heeh. Kang geus nya. Heeh. Aing bingung dah kumaha sih maksudna si Iem. Tapi baiklah gara-gara aing ongkos sih mah udah jadi gelo. Yes, Mana tas di mana? aing geus meuli minyak, sapeda aing dicokot ku si Iem. Oh, kunaon sih dicokot? Yang ngubaran mana cenah aja banding yang atas 10 bulan deui, is kumaha coba sapeda. Kita kitu ku aing teu geunaheun pugu. Kan nyalain, eta kena kumaha sih mayarna? Nah, ngomongna mah cenah nek digantian, nya ira-irahana mah. Aku cewek kasihin sih ke maneh mah nyetoran sia. Aing teh tega pan gara-gara aing mah udah gelo kita didaftarkeun make jam cash data boga KTP acan cenah. Gua eta mah gelonya lain gara-gara dukun teh. Gombe alam mesti ieu mah bohong ka aing. Mudah-mudahan mah odana si gelonyaan aing mah. Mu maneh can nempo mah odana. Encan ayeuna kudu naik nempo. Karena raon. Nah eta sepeda uing dicokot ku si Iem jeung ngubaran mana. Oh, tadi ge nginjem ka Bu Haji. Oh, udah teu dibere. Duit ongko mah non minta cai 50. Eta bela kumaha si mimitina eta mau udah jeko situ. Mau udah teh ngalamun wae is mikiran si Iem cenah nek dikawin atuh cenah kajeun aya nu ngawin oge cenah nu penting mah aing mah bener cenah kitu kawin geus genep kali gagal wae nya geus mah teh minta cewek ka kalian etek. Kalau kos kitu eta. Nya maneh deui itu dah segala dituduhkeun ka dukun. Aing oge cager mah udah mah. Jika teh mah dikawak sorangan teh ya is. Kurang ge cager mah udah meuli Bang maneh labangan. teu gelo nyaan Itu lah orang mah moal nganter. Terus kumaha si sapeda eta orang Bu Haji, coba sapeda. Aku main berekeun wae. Di bang sepeda nang ridit oge. Aya kabeh ngedit ke boga jarudes banget. Oh nya heuh bela teh main katempuan ku sieum Ya dijual. kan, itu orang iya Bu Haji nu panas. Nyantai nya karunya nya manehna kitu nyetoran sepeda dijual ku sieum. Bu Haji, eta bener kitu mah udah nemen teh nya. Oh, cenah namanya tapi can nempo orang nempo tuh ayo. Ayo urang can nempo ieu. Oh, ayo. Meli kuat capek aing gegeloan ah. Tuh, ari aing gegeloan masih iem rajin sasapu, daek ngumbah piring. Hai. Padahal mah aing teu gelo ieu. Nyoki mah aing kikieun nya gegeloan nya, tapi na aing meureunnan moal bisa digawe. Moal bisa menang duit meureun kikian wae mah ah. Baku aing dikerjain sih ya mah. Hai. Ya, sepedahna mulus kene, Neng. Mana duitna? Sing awet sepeda nanya. Heeh. Ayo, Lamun hayang awet mah tempokeun ulah dipapake. oke. Kesian non. Rezeki mati mana we? Rezeki wanita soleha. Aya wae. Muy kuat ribet dong aing. Andre plok we di buluan. Ah.
kudu dikerjain sih mah tuh man. Ah. Ulah sok memusing wae kolot. Ayeuna cenah keur neangan duit saker aing. Teh nyaho mah aing teu kuna naon. Rek ngumbah piring geuning tadi ge. Bu Haji. Gusti Iis. Bu Haji bener ya. Pantes. Ya Allah, mana nepi ka kos gitu Karunya eta. ya Allah. Ayo. Mak. Mak. Ya Allah, Mak, Mak. kunaon sih, Mak? Ya Allah, Bu Mak, Haji. ya mana kos Allah. kieu, Bu. Ya Allah. Mak, eling, Mak. Mak istighfar, ya Allah ya Rabbi, Mak. Mak, Mak, Mak. istighfar, Mak. Si Iem na teh si Iem. Oh, Bu. Mah teu kuna naon. Gusti eta karuruwas wae. Beneran. Mah teu kuna naon. Jadi mah teh ayeuna keur ngerjain si Iem nya supaya naon? Supaya si Iem daek digawe. Supaya teu ngaladog wae. Geuning tadi ge mah gegeloan di dia si Iem daek ngumbah piring, daek sasapu. Kok geus kitu we, Mak? Ambe daek kuli ongko ke neangan duit ongko. Si eta si Amprak teh jeung si Iem. Ya. Bu Haji Amprok, rek pinjem duit ka Bu Haji, teu dibere. dengan minjem duit. Cenah jeung ubaran emak, cenah emak gelo, cenah Eta teh. gitu. Kuna naon meureun. Henteu, mak cuman pura-pura doang. Ya urang rareuwas harita emak liar jeung si Bella teh ya, beusi ngayana naon. Pura-pura. Ya lain, Bu Haji. ada singkat tutuyan ah. Amit-amit moal amat kudu Mak. tandur pan mate. Ya lainnya, bisi ngomana kitu, Mak. Moal. Ieu mah cuman demi kebaikan, cuma sugana sieum jadi jelema bener gitu. Jelema bener kumaha ayeuna tuh nyokot sapedana si Bella. Heueuh, Mak. Geuning nyokot Arek si Bella. dijual cenah jeung ubaran emak. Oh, Gusti. Masalah di wae makanya itu menang ngiridit si Bella mah. Oh. Kumaha lamun ayeuna geus dijual. Kumaha sih nya? Kalau tambah masalah pan. Ya geus ayeuna mah Bu Haji jeung Iis baliknya. Oke lamun amprok jeung sieum di jalan ulah dibijakeun mah gelo bobodohan nya. Heueuh, moal. Oh, ieu mah demi kebaikan si Iem we. Oh, Mak. Lain dikerjain heula sapoe mah. Kayak isukan mah emaknya. Biasa deui da isukan bagian tandur mah arek tandur we isukan mah. Da gegeloan wae mah moal menang duit heuh teh Bu Haji. Tapi Ya, sugan si Iem daek keneangan duit, Mak. Ayo mah pura-pura wae mah. nya tapi na geuningan neangan duit teh kos kitu. Oh, kan jeung puan teh wae batu. nya ngajual sepeda batur coba ge eta. Sayu ku aja, ai si mah teu kunaon mah. Bising si Iem na balik manten ya. Oh, hayu atuh nya mah hayu. Hayu. Ayo. Heeh, Bu Haji teh kunaon mah teh gelo. Hai. Luas adengena, Mak. Heeh, hayu. Ayo sing cager ya, Ah, Mak. Bu Haji, Ayo. nuhun. Padahal main teu kunaon. Alhamdulillah rezeki mati mana weh. Boga duit menang ngajual sepeda. Tapi nyaahnya saker berobat mah odah teh. Duit soalnya duitnya sakit, si bang sakit menang nah mah odah mah penyakit dihaja eta mah buat yang sesetresan. Alam menik kuat haraledang kieu geuningan. Ieu si Iem can balik keneh wae geuningan. Tapi aing gegeloan wae menik kuat capek. Ya bayi suka narek tandur aing. Mak gecager. Ya, enggak sih sok segala gegeloan. Ya, enak mah boga duit. Iem, Boga duit lah. 250.000. mana dia Iem? Nah ngajual sepeda. Sepeda si Bella cenah nya. Ya, nya kumaha, nu penting boga duit.
tadi namanya saker berobat emak, saker tatamba emak ka dukun supaya emak sehat, cager deh. Ayo emak mah ngadenge kos gitu mah. Embung ah, rek pakai beli baju saker ondangan. Bagi 2 yang. Embung. Sabodo teuing. Ya mak, mari gegeloan ku kumaha sabodo teuing. Uing mah geus moal peduli ka emak. Iya mah bagi 2 yang duit teh yang. Sabodo teuing. Sia mah teh hidung aing geus capek-capek ti isu gegeloan. Nyabong anak emak. Hidung aing. Teuing ge capek. Tadi peperen ke rumah gegeloan teh. Nya mentek aing atohna teh sia peperin aing gegeloan yang geus ku aing dilanjutkeun Ya, gegeloan. iya kudu nama mak. Emak menang masa tahun gegeloan. Aduh hidang sia Ya, mah. Aing ti bangsa kedo oge mah dikuat capek, jama Ya. isukan aing arek tandur deui ieu. gegeloannya terus ame dibere ku batur sekalian emang kat kaditu ka stasiun. Gusti teh ngan menta-menta kitu aing. Kagok. Sia mah. Eta papagasasi emak gegeloan kos Nya kitu. sabisa-bisa ning aing we supaya sia bager aya di imah kitu peperen di imah ieu. Geus saya nama wing boga duit ge moal pake tatamba. Arek pake meuli baju jeung ka ondangan. Nya untung di sia meureunna. Oh. Eta kumaha si eta ngajual mesin si Bella. Ka tukang loakan weh nu liwat budak. Jadi untung di sia jadi teh. Mantap ke mak jadi kolot mah ulah nama-nama teuing ka anak. Ya aing mah lain naon ieu, aing mah karunya ka sia ieu supaya sia teu ngaladog wae. Apal sorang sia lamun ngaladog wae meunang wae masalah. Dengan ladog ngajedog di imah tibang imah bilik kararudang ngaralekep. Ya kumaha sih teu gablek imah gedong oge. HP teu boga, TV eueuh, AC komo. Aing mah mentak gegeloan soten supaya sia bisa digawe di imah kumbah piring. Tadi ge aing sabenerna mun kuat atoh ieun sia ku kumbah piring. Nyonya kitu mah piringna ka balang-balangkeun itu ka empang. Tidak sia mah kitu malu. Nya geus ah ayeuna mah magerang ngejo ka ditu. Ngejowe ku sia aing mun kuat capek ieu capean ge jadi gegeloan jeung tandur mah. Tuh karasanya mah mendingan jadi nu gelo mah ngeunaheun. Gusti dengan embung aing jadi nu gelo teh ida. Mata kita doraka, mama doraka. Jadi jelema burung oge meni kuat lieur, komo teh jadi jelema gelo. Ya heeh wing jadi jelema normal ge. Pusing kumaha teuing kos mah jadi gegeloan. Ya mentak ge, sia mah emang geus gelo ti leuletik lain. Mama bisa wae ah. Ya emang hoos sia ge gelo ti Geus leuletik. kali itu gegeloan deui ah. Gusti. Oke. Para ranas ampun tinggal. Bu Haji pakai baju eta halus. Ampun. Mararana marinan. Ini mending geus kuat seksi kieu. Soalnya Siapa harus dari sana? Ya si iyo mau oge geus ngolebat balik deui geus ka tempo. Balik deh. Ah, panen. Dikur ieu panen ngan panen we. Panen ngan panen. Oke. Oke. buru ah. Malah angges-angges asa geus kieu ge geus. Oh, iya urut beting. Penting mah enggak gacak teh. Jeung suruh beting di situ teh nu komen. Lain. Ah, ingat-ingat kadinya.